الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ngabeja sah bisikan beureun jurik deuk jurik teh naon. Aing hareup ngalalaga sia ye. Atuh bira urang mah nu barodo bener teh. Jeung nu pinter mah teh ngaji ka dieu aja. Nu pinter mah urang mah baris nu bodoh we bener teh. Saha nu nyaho di akhirat sorga jang nu bodoh. Ye. Nu pinter ka sorga mah ka sorga ngan ngojay heula. Eta kabur. Teu akur jelema nu dibere hidayah jeung jelema nu teu dibere hidayah. Teu akur jelema nu asup Islam jeung Abu Jahal anu tetep kekeh dina kakafiran. Teu akur. Ieu keur carita dina masalah hidayah kakafiran dibere hidayah ku Gusti Allah asup Islam. Lamun nu geus asup Islam dibere teger dina syariatna naik barang geus teger dina syariatna melalui kana thariqah kuari kudu beda dina thariqah jeung syariat nu dilaksanakeunana syariat ngan jerona aya thariqahan ulah kieu berthariqah keluar geus dina syariat teu kudu salat urang kuari mah geus bertarekat bae gantung jelema geus tanggung jawab aing gantung bahwa cara tanggung jawab di harapan aing nyana teu bersyariat ngomong-ngomong tarekat jeung hakikat gantung bae kiai tanggung jawab leuwih ditanggung jawab aing tanggung jawab das bono cenah itu mah udang-udangna gede tambahan deui gede tambahan cenah sorbana ngangsar tali ku sia sorbana leuwih ti ngangsar bono bae teu bener salah syariat jerona torekat salat torekatan puasa torekatan haji torekatan supaya mencapai hakikat lain kieu gitu urang bertorekat geus kudu bersyariat je ka dieu sia kampak leutik aya ya itu gara haji mah bos gitu nah kuari bersyariat paten bersyariat zohir mah kudu bersyariat bae sadajan kiai nu geus datang ka hakikat ge zohir mah kudu bersyariat deui Kangjeng Nabi tinggali para sahabat Sidina Abu Bakar moal aya jelema nu pong hebat tibatan Sidina Abu Bakar Siddiq tibatan Sidina Umar tanu dicaritakeun tadi tibatan Sidina Utsman tibatan Sidina Ali kabelah dieuna wali-wali Allah zahirna bersyariat magahan ngaji nyana dakwah nyana salat puasa zakat haji nyana di jerona berhakikat ulah berhakikat teu salat ulah bertorekat teu puasa we teu puasa mah jang nu bersyariat teh urang mah ngagoreng sangu aja ya mun deukeut ka imah aing resep aing ngulinkeunana ieu bisa dipancingan ku aing sia aya sia pancingan wuduk sia ku aing diracun ku aing sia wudukna itu syariat tuh kurir tembongkeun mah ya Allah mulai syariat jerona isian ku torekat maksudna naon batinna bersihan supaya wudu bener-bener wudu sholat bener-bener sholat haji bener-bener haji ulangan sakadar cangkang doang dicek Imam Ghazali teh kapan aya roh aya eusi aya cangkang aya kacang jerona aya cangkang lamun keusina dipisahkeun di dieu jang dahar dek digoreng dek di dahar silakeun apan cangkang mah beuleumeun urang ge lamun urang ayeuna rohna bagus atuh kapan dikasorgakeun ieu jasad urang lamun sakadar cangkang doang dibeulem sarua bae tuh korekatan awa mangkana apakah jelema anu dijadikeun waliullah ku Gusti Allah tina tadina bersyariat kemudian ku Gusti Allah dihirupkeun hatena dibere ilmu hakikat wa jallahu nuran yamshi bihi finnas ku Gusti Allah dibere nyana cacang sehingga nyana lempang di manusia dengan tegap
nyaritakeun ieu haram ieu halal ieu hak ieu batil tanpa aya intrik-intrik duniawi jeung ukhrawi hiji bae Allah teu sieun diomongkeun teu sieun dicaci dimaki nyana malantaran hiji nu dideuleuna Allah yamsi bihi finnas kritik ku kabehan teu robah wobe ngagorengkeun teu robah wobe ku kabehan nyana teh di alam teu robah kitu bae waliullah mah yamsi bihi finnas apakah sarua jeung man fi zulumat kiai-kiai Golkar anu aya dina syariat doang anu lempang ngariungna hayang jauh Ambon anu ngariungna hayang dibayar anu dakwahna hayang dibayar malah ku ari mah make tarif dikritik kapan ku jelema masa sih dakwah pakai tarif-tarif segala nah akur tante ieu wali dakwah tanpa pamrih jeung jelema bersyariat nu dakwahna hayang kajieun dapur tidak dong tidak beda tidak beda teu akurat matak Syekh Junaidil Baghdadi luar biasa guru tarekat nu nomor hiji moal aya tandi wow sadurunge winara boga murid ngaranna Syekh Sri Sikti urang lamun ka Baghdad zarah ieu makom Syekh Junaidil Baghdadi di dieu Syekh Sri Sikti Masya Allah tamun urang terus kabelah ditu terus Syekh Marufil Qurhi naik mobil deh iya kari kabayang tah geus ka Baghdad kumaha keur hirupna Syekhul Mursyid nomor hiji di dunia deh ditanya Mama Junaid bisa teu murid ngaleuwihan guru ya sadana teh bisa mah bisa ngan hese kira-kira aya encang aya sih dek dibuktikan ku Allah maksudnya dek dibuktikan kieu dibuktikan lana Syekh Junaidil Baghdadi teh jelema nu nyepi bae kecuali jelema nu datang nanya minta petuah diterangkeun ku Syekh Junaid adapun nyana diondang mah dakwah adapun nyana dakwah di Majlis Taklim dakwah di masjid, dakwah di lapangan teu pernah Syekh Junaidil Baghdadi mah. Ceknya nama ning di imah bae zikir. Kecuali jelema datang mondok, datang minta petuah karak. Ai kitu mah nyana diondang dakwah teu daekeun nyana. Terus bae nyana teh zikir ka Gusti Allah. Kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah wali mah geura kadang-kadang ngimpi teh kapanggih jeung Kangjeng Nabi urang mah ngimpi kapanggih jeung cao di udag-udag kuntianak raga kasumur esek deuk naek sakalina naek hayang kiwer ki ngompol eta impian urang eta kos kitu sebab memeh sarena teu babaca saya sudah kapanggih jeung Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi ye Junaid ulah diantep umat anjeun dibere rahasia lisan ku Gusti Allah lisan anjeun teh seukeut ketika anjeun nyaritakeun jelema bakal ngadenge di samping ngadenge jelema bakal nuturkeun lamun model anjeun nu dibere hikmah caritaan anjeun cicing bae di jero kamar umat bakal cilaka gas wari ulah cicigeun sampaikeun anjeun dibere lisan leuwih ti batur sebab terdorong tina batin anu suci udangnya na masyaallah astagfirullahalazim mulai esuk teu kudu di ondang aing dakwah di kerumunan manusia langsung nyana set aja kade kumpul dakwahnya masyaallah Syekh Junaidil Baghdadi wah atuh pohara dakwahnya teh sebab berhikmah lillahi taala sapoe kaduana Syekh Marufil Qurhi datang assalamualaikum waalaikumsalam murid kan Syekh Marufil Qurhi cek Syekh Marufil Qurhi alhamdulillahirabbil alamin aya naon
impian pohara jasa kapanggih Kangjeng Nabi aju nitah dakwah. Hah, pan sia nyaho. Siapa murid ai? Sia nyaho ka impian ai. Iya dek dibuktikan dia. Artina murid galeuwihan guru. Entah tadi najaknya bisa mah bisa, ngan hese kan gitu dibuktikan ku Gusti Allah. Oh ya, mimpi kapanggih Kangjeng Nabi aju Kangjeng Nabi nangan nasehatan tindak dakwah. Ulah cicingan lantaran mama umapan boga lisan berhikmah sebab timbul tina batin anu bersih geus kayak melenget sia bisa nyaho aing kapanggih jeung Kangjeng Nabi tang ngimpi nang ti mana hayu coba pan sia murid aing cek samarupil hurik kuring kapanggih ngimpi jeung Allah cek judet langsung kaget Allah ngabejaan ke kula bahwa cak Allah aing agung ngutus Rasul aing titah ngadatangan Junaidil Baghdadi titah dakwah. Ambos yang dipilih jeung aing mah jeung Nabi, siapa jeung Allah. Tah eta kos kitu murid galeuwihan guru. Masya Allah. Deman tak kula sok sombong. Des yang murid aing. Bahwa tidituna murid galeuwihan guru moal bisa kajen kumaha ge. Loba di pasar kemis. Di pasar kemis murid galeuwihan guru loba. Di zaman kura sekolah SD, guru SD mah guru SD bae. Ieu murid mah geus anu jadi insinyur. Murid geus anu dradas, murid geus anu eta mah ai urusan guru teu bisa dileungitkeun kaguruanana. Ai pendidikan mah atuh ngaleuwihan guru ambualan. Ngan murid mah tetep murid baik sanajan ieu geus jadi insinyur, geus jadi profesor, ieu guruna guru SD bae nya mah malah can jadi kepala-kepala aja mah datang ke modar nya mah geus didinya bae. Atuh guru bae. Eta Junaidil Baghdadi kaget. Bahwa saya marupil kuring mah kapanggih ngimpina kapanggih jeung Allah. Eueuh teu kira-kira teu ngararimpi kos kararitu jasa. Asalnya ho bae, pohara amat. Masya Allah datang ka nyaho impian. Ngan teu meunang dibukakeun kos kitu mah di halayak rame, ieu mah keur carita jelema luhung supaya urang ngarenyed. Adapun dibuktikeun mah urang wawalianan. Di kantong saya duitnya. Katebak bae. Itu kada heula cing nongtot di dieu. Tah urang kiai wawalianan kos ieu geus rantai bae. Rantai bae blon nama kiai. Ya insyaallah iyalah ayat ieu wa man kana maita jadi jero ayatmu tadi urusan hidayah kablah dina hidayahna urusan hakikat pohara Masya Allah karim teu akur jelema nu dibere hidayah jadi asup Islam jeung Abu Jahal nu kafir bae khususna nyana umumna sahalayak rame teu akur jelema anu bertoriko jeung jelema nu bersyariat teu akur jelema nu geus datang kana hakikat jeung kiai jeung jelema nu bersyariat bae guru kumaha cenah kiai bertoriko teh alam torekat atuh ulah akur jeung alam syariat engke lamun geus datang ka hakikat atuh alam hakikat dipaksa nyana teh ku situasi kuari kieu teu bisa sakahayang urang kuari cicing di lembur bersyariat hayang minum tinggal gep hayang kopi tinggal nyeduh hayang susu tinggal nyeduh atawa mentah dahar ge hayang dahar jeung daging ayam hayang dahar jeung sate bebas syariat ngaran urang takos kieu begitu urang naik kapal truk bae urang teh diatur ku situasi jeung kondisi teu bisa sakahayang dahar diatur dina waktuna nginum diatur dina waktuna segala rupa saya aya bae di jero kapal teh teu bisa urang Pak Mbak sini kenapa ini kan saya mahal ke Mekah nih bayarnya 40 juta saya minta sate ayam dong nyana laporan ke pilot kenapa ada apa namanya penumpang kita minta sate ayam mana orangnya tuh datangan ke pilot emang pengen sate ayam iya sini kok ini dibuka ya lawang kapal ya Malaysia di Cikupa ragakeun sia ku aing teu bisa tuh eta teh garana teh saya aya
kita hirup teh di alam kapal geus teh kumaha pemberian ti ditu teu bisa urang maksa hayang sate kambing hayang sate ayam hayang opor teu bisa saya aya we urang ge bertorekat kos kitu jadi plotan guru saya aya kieu jadi urang teh dibentuk ku situasi jeung kondisi eta torekat garana ieu mah ongkoh bertorekat tapi nyana hirup sahayuna bae kos bersareat soekeun pancana bertorekat pan aju iring-iringan jeung pamarentah teu arti jaing mah lamun nyana teu bertorekat ngomong-ngomong teu bertorekat ya sah-sah saja tapi lamun nyana geus ngomong bertorekat aju iring-iringan jeung kandidat di panggung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah saat tadi kan teu bisa tuh aya larepan teh dikondisikeun ku torekat pan cenah norekat pan dagang limbah teu arti aing mah teu mah sareat atuh ulah ngomong-ngomong torekat atuh salah pan cenah bersareat bertorekat pan make calanana street deui waduh pohara jasa SKJ deui nya isuk-isuk wait mursyid mursyid apa haji mursyid haji mursyid otak tuh samarangan aya larangan-larangan geus ulah sok wani-wani nyebutkeun torekat jana sebab aya nu nyaweun laranganana pokos tadi bersareat urang dihandap kos kieu ketika urang bertorekat ieu teh digambarkeun di kapal teu bisa sakahayang di alas tah hayang ieu teu bisa hayang itu teu bisa bertorekat teh kos kitu larangan-laranganana aya ketika larangan-laranganana dirumpak jar balain bertorekat karana bersareat poteskeun huluna ku aing sia ngaijazahkeun deui nyana mursyid ya ngatek saha mursyid da sing ade manya mursyid ngalimbah manya mursyid aju iring-iringan jeung pamarentah emang ulah jeung pamarentah sementara ulah ai ulah mah tungke saha nu ngurusan pamarentah bagi nyana nu norekat ulah waka sebab can datang ka hakikat kumanya lamun geus datang ka hakikat mun geus datang ka hakikat teu meunang iring-iringan jeung pamarentah bila perlu nyana nu jadi bupatina hakikat bakos gitu jeung moal aya jelema nu diangkat dari hakikat jelema bodoh moal aya malah ya lebih pinter diangkat dari hakikat mah pasti bae pinternya di mana menang sekolah inang sekolah Gus Dur kita sekolah nya mah sanawiyah aliyah palingnya tamat kuliah mah ka ditu teu tararamat pana tuh jadi pinter emang nu minter kena kuliah disesuaikan banget sia ku nya ngaji itu tamana ngaji jurusanan eta pahayain lah waduh masyaallah. Jadi kesimpulan adalah jelema diberi hidayah teu bisa diusaha kurang Allah mutlak nu boga hidayah mah di Abu Jahal ge lamun ku Allah diberi hidayah mah meureun asup Islam ngan Allah henteu bae ku Allah teu beri hidayah urusan Allah ulah sok ditanyakeun tah mah urusan urang bersyukur urang mah geus agamana muslim tinggal bersyukur ulah boga pikiran kieu atuh Allah teu adil amat ai Sina Hamzah dibere hidayah Sina Umar dibere hidayah ai Abu Jahal teu ge di akhirat tadi ka nerakakeun tolol sia mikir-mikir kos kitu lain urusan sia tah mah sia ge isuk pageto buat teng dibilukeun jadi susah iya tuh geus ulah sok pikiran kos kitu urang mah bersyukur alhamdulillah Gusti alhamdulillah urusan Allah hidayah nyugihkeun ngairupeun urusan Allah ulah sok aju urang pan kitu amat ngaji henteu pan-panan malulu insyaallah dah masih kena aya satingkatan deui engke tabageus luhur jasa kadzalika zuina lil kafirin ma kanu ya'malun sakumaha Gusti Allah mapaesan ka mukminin dipapaesan ku iman atuh Gusti Allah ge mapaesan ka para kafirin ku pagawean kakupuran jeung maksiat atuh berbeda papaes ge jelema nu iman mah dipapaesan ku Gusti Allah sinar iman daek ngaji daek salat daek puasa daek zakat ari kafir mah ku Gusti Allah dipapaesan sinar kakafiran nu geuneuk maleuk-meuk
nama judi baiknya nama non gitu ngaranna zina baiknya nama korupsi baik maling baik eta adalah papayas jelema kafir geus lamun aya jelema iman maka papayas jelema kafir engke bakal desa kompet daunkeun jeung jelema kafir naudzubillah min zalik wa sing ade ngabogaan papayas ngabogaan kitu naon rekaan ngabogaan aksesoris atuh ieu mah iman papayasna teh ngaji papayasna salat papayasna zakat papayasna sedekah papayasna haji papayasna keadaan ngabangun syiar-syiar eta adalah nur iman zuina Allah mere papayas ka jelema mukmin sinar keimananana bentukna model kos kitu ieu kuari urang cicing di dieu teh sinar iman ya kafir mah moal daekeun di dieu sanajan daekeun moal asup ka dieu nya nama aya ge di luar bae ge sabara urang Kristen nu cicing milu ngaji di dieu aju asup Islam aya budak lewat nyanda ka dieu jeung anakna dua pamajikan jeung salakina naik mobil ceknya ada apa ini di sini rame amat saminggu milu ngaji 2 minggu milu ngaji katilu kaopat kalima asup Islam mantep nu cara ricing di luar teh eta nu calicing di luar gede paedahna gak hiji jeung kitu maksudna hidayah datang ya Allah ya Kristen ge sabaraha nu asup Islam eta nang Gusti Allah urang mah teu ieung-ieung maha kawasa Gusti Allah datang ka kuari na ieu lah zuyina sinar iman urang ngaji apa minggu tanya ku tetanggana kemana ngaji kemana Cilongok kan bisa ngaji ya bukan duit lain sinarieun tak mun bahasa sinarieun berarti tilok sinarieun ji wah siap sinarieun siap kos sering bae ieu tuh kula mah geus kebel ngaji bae pan siapa kos kitu bae ya tuh ngaji doang kula mah aing ngarobah mah encan robah tuh heula ieu ngaji be heulana ngaji ieu ngaji bang udah lo ngomong lah aing ngarah main puyang ngaji aing sugan rada leuleus-leulesan hate aing eta nang saha eta kos nang Allah cicing ngadegeun we jaeu nya ngaji masyaallah bareng dosa ta mainnya sial guys baik mulai detik ya wal main-main deh aing mah atena aing eleh main mun menang meureun aing terus eta eleh main teh aya hikmahna jihi geus macem-macem hidayah mah datang ku eleh main ku geringan bae Sayyidina Umar mah tadi kumarah teh ya Sayyidina Hamzah kumarah teh ya maha kawasa Allah ya Allah ya Rabb aya jelema anu hayang nyaho doang jadi Cilongok kang sok ngaji na lobaan aing hayang nyaho coba ngadengekeun mun jauh nya ngadengekeun ge geus teu jeung batur nya sorangan minggu kadua ngaji jeuh nya ceuk teh ngaji aing nya mulai jeung babaturan ku di tengah ngajina bareng hareudang kaluar deui teu bareng hareudang saeutik وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا Wallahu alam bimoradi kitu keneh sakumaha Gusti Allah ngajadikeun pembesar-pembesar Mekah teh dijadikeun jelema-jelema fasik penentang ka Kangjeng Nabi ja'alna fi kulli qaryatin kaulan agung ngajadikeun di tiap-tiap nagara akabira mujrimiha pembesar-pembesar anu jahatna adalah pembesar negara so aya hiji kiai naik di hiji kecamatan aya pembesar nu nentang ka eta kiai pasti bar ulah kaget mantap kiai teh ulah kaget tenang ulah kaget lantaran urang geus dibere jaho ku ayat ketika urang teu nyaritakeun sesungguhna Al-Qur'anul Karim ingat hayang menang ridho Allah bakal aya penentang akabir mujrimiha pembesar-pembesaran sangat jahat
di negara eta. Urang sekupna kabupaten dakwah fisabilillah nyaritakeun Al-Qur'an nu sesungguhna walau mulun sanajan pahit tanpa pamrih teu hayang dibere berkat teu hayang diamplopan teu hayang geus mere duit mah duit tapi teu kudu make amplop. Wah ye pudoli ye. Aduh lurus engke ge bakal aya bae anu ditambangan ku jawara mulai celetuk mendak Gus Dur mah nyaho ka urat sanu ngomongna siapa di sananya atuh nyaho ulah eta nu di deuleu di dituna mampu orang ngalawan itu saya teu mampu atuh sapira si eta tapi kuda doang akabir mujrimia urang ulah kaget ieu di Indonesia ieu kuari urang sok nyaritakeun Al-Qur'an anu sesungguhna nyaritakeun hukum-hukum syariat anu sesungguhna caritakeun di tengah-tengah kota urang bakal ditangkap ku pemerintah teu saeutik di zaman Orde Baru nu ditangkap tangkap jebluskeun ka penjara teu puguh di mana kuburanana moal kuat tah eta akabiro mujrimnya saha Soeharto wallahu alam apa panglima wallahu alam apakah ieu Polda wallahu alam Polres wallahu alam sistem anu geus rusak akabiro mujrimin mentek dijamakeun ge akabiro mujrimina pirang-pirang pembesar sederetan jana anu sangat jahat yen onar kehancuran yen dosa anu teu kira-kira bodoh bae lain sekedar karir nu dibunuh jiwana beakeun kabeh tembak bejeun ka laut tah ieu geus dicaritakeun ku Gusti Allah urusanana seperti kos kitulah urusan dakwah hak nyaritakeun hak teh kos kitu urang aya inget ka Abu Nawas mantek cek Abu Nawas aing mah ja tersep ka hak tersep aing mah pangmumbungna kana hak pangresep-resepna fitnah aing mah jeung aing leuwih sugih tibatan Allah ngomong teh kira-kira tah Abu Nawas Aing mah kahak benci Bunawas kiai ulah sok itu sebab ieu kiai kabeh negakeun hak sabodoh kiai negakeun hak ustad negakeun hak aing mah benci terhadap hak jeung deui aing mah resep jasa ka fitnah ulah kitu kiai Bunawas sebab ieu kiai kabeh dakwah teh hendak ngalenggitkeun fitnah sabodoh kiai nu jelas aing mah resep ka fitnah titik jeung aing mah leuwih sugih tibatan Allah sakitu Pak tenang ya otomatis terus lantaran terus-terusan kabeh jakap raja Harun Ar-Rasyid coba bawa ka dieu cek raja interogasi ku aing bebaskeun ke penjara ieu jelema kos kieu mah ieu kiai buang ka warah panggil Bunawas ulanun bener ente ngomong di masyarakat ramai jasa bahkan dipublikkan dia ente bahwa ente tercedak benci terhadap hak bener raja jiban bener sekali deh ini benci karena hak atau ente benci pula banget kumaha ente bertentangan dengan Al-Quran sangat tidak maksudnya kumaha eta iya lamun teu bisa ngajawab dalil-dalilna jeung alasanana toh penjara geus ngomong tuh lawangna sia tuh kurang benci terhadap hak cek can keteranganana coba kumaha keteranganana Kangjeng Nabi nyaritakeun innal mauta haqqun wa innal qabra haqqun saenyana paeh eta hak saenya kuburan eta hak kula benci ya saeta ja bener oge cak raja jelai ge sarua aya kurang tunggu supaya ulah sok marah-marah agak siji poin aman tas ya wari aya teh fitnah pan fitnah mah ieu kudu dibencian ku urang jeung kudu dileungitkeun kula mah resep naon sia dalilna Bunawas dina Al-Qur'an dijelaskeun inna amwalakum wa auladakum fitnah saenyana harta jeung anak jeung pamajikan eta fitnah ku resep cenah sih ka harta resep ka anak resep komo pamajikan mah embung bae bisa cek eta teh
Ji teu hakur ja teu makang cek. Saudawas bisa dua. Eta cenah sia leuwih sugih tibatan pangeran ieu bahaya ieu mah ieu. Ieu mah akidah geus lain syariat deui. Ji atuh pan Allah mah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hiji teu boga anak. Teu pernah dianakeun. Ai kula anak abal aya di imah. Atuh kaparawan sakela. Agak sabunawas balik lah. Atuh balik tuh dititah ge cek cenah. Eta sabunawas. Masyaallah. Kiai berpangkat waliullah ceceletukanana. Ya Allah ya tak si hade Gus Dur. Eta Gus Dur sekali jeletukna kos kitu. Ya Allah ya Rabbi. Ceknya Nyi Roro Kidul kan sekarang udah pakai jilbab. Ramai sa Indonesia. Bahkan orang Belanda ke seri masa Roro Kidul pakai jilbab. Ya udah. Pas saya ke sono silaturahmi. Ceknya ke Pelabuhan Ratu. Ya, Nyi Roro Kidul udah pakai jilbab. Aman negara ini sekarang. Horengana nu marake jilbab potongan Roro Kidul kabeh. Sial dah Gus Dur. Sial ke bahasa mah jadi muar aja. Ya kari. Geus pokona wae katuturkeun saomong-saomongan. Ti mimiti salam rame. Ros datang ke Inul. Dipermasalahkan. Umma Irama calon presiden urang muarah jasa. Muarahnya nentang keomongan Gus Dur. Salah itu Gus Dur. Kiai apa itu cak Oma Irama? Seluruh bangsa Indonesia Kiai Ustadz mengharamkan kepada Inul. Oma Irama panggil Gus Dur babarengan. Gus Dur, jangan suka gitu. Emang kenapa? Di situ kan Inul laki-lakinya. Itu bisa ngomong Oma. Iya, Inul yang ono Inul perempuannya, kamu Inul laki-lakinya. Udah nggak usah banyak ngomong. Atuh balik dia kayaknya orang yang Inul kene balik Oma Irama. Dicukur janggotna beres. Bal kuat jeung Gus Dur. Sebabna ngomongna make ruh ma'rifat. Moal kuat. Kiai mana nu nentang kanyana? Wassalam. Satu jalan lain-lainnya nu ngomong make ruh ma'rifat. Dek ngarobah Indonesia. Pecat, ganti. Kurangnya hot Depang. Wang, loba-loba anak korupsi. Sarang korupsi itu Depang. Maknya paneta mah departemen agama sarang korupsi. Coba amati orang bener. Kuar yu pang gede anak korupsi Depang. Ya Allah ya Rabbi. Coba cenah kieu terangkeun moal sebab ieu loba nu ngaji orang Depang dulu. Nyaho kula batu nyaho. Korupsi nu gede di Depang. Sakitu bagis. Ieu ka Depang ngajieun mananya ya. Taya baheula Abu Jahal penggede Mekah nentang ka Kangjeng Nabi sebagai penjahat kelas kakap. Lain lalagan liam kuru fiha supaya nyeun makar eta para penggede teh di kota Mekah lamun kuari mah di tiap negara teh ka masyarakat mah ulah sok makar justru penggede lah anu nyeun makar. Ieu Al-Qur'an liam kuru fiha nu mata ku Gusti Allah akabira mujrimia penjahat di negara eta teh penentang kana syariat liam kuru fiha supaya nyeun makar kerusakan di eta negara. Contohan coba baheula bisaddi anil iman ngalarang tina iman ka Kangjeng Nabi. Lain sekedar Abu Jahal jeung Abu Lahab anu nentang ka Kangjeng Nabi, tapi nyeun sistem untuk melarang iman ka Kangjeng Nabi. Dibuat satu sistem tandingan. Kangjeng Nabi can boga sistem sebab can terorganisir hanya sorangan sebatang kara Kangjeng Nabi mah. Tapi Abu Jahal ngesieun kekuatan melalui organisasi rapi geus terorganisir. Maka dibuatlah ku Abu Jahal 4 sudut di negeri Mekah.
obat sulut di negeri Mekah teh hiji belah ditu kido tenden didinya komplotan wetan tenden komplotan kulon tenden komplotan kaler tenden komplotan ala kulli tariqin min turuqi Makkah arba'at yusarrifuna 'anil nas al-iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dibuat ku Abu Jahal ala kulli tariqin min turuqi Makkah, tiap jalan-jalan nu menuju Mekah aya manusia-manusia opat arah yusarrifuna anu ngahalangannya terhadap manusia iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ditu nu deuk ka Kangjeng Nabi tanya kunyana dipersulit lamun deuk ka pangijin Kangjeng Nabi. Arah kulon dipersulit, arah wetan dipersulit, arah kaler dipersulit. Pokona deuk asup ka negeri Mekah mun deuk ka pangijin Kangjeng Nabi sangat dipersulit. Ieu geus boga sistem anu luar biasa Abu Jahal. Lamun nyana lain pembesar moal bisa ja'alna akabira mujrimiha liam kurufiha dek nyeun makruh nyana justru nyana nu nyeun makar. Terus kuali dijelaskeun ku Al-Qur'an lain baheula bae horenganan ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha kuari ulah gede-gede heulanan urang dek nanjeurkeun Al-Qur'anul Karim patali jeung gereja bae ge. Urang mayoritas Islam waritis setuju ayana gereja rame-rame urang ka kecamatan ka mui cuci tangan kokobok nyana sebab tadina tas dahar udah kokobok nyana datang urang ka mui kabupaten sarua kobokanna geus loba malah nyana geus leuwih bersih tuh. Ketika orang memaksakan tangkap si kiai si ustad iya Quran tah geus aya di dituna. Kapan itu teh Islam mui teh? Kapan depag teh? Wah, atuh sangat Islam muslim lain lalagaan. Kok bisa terjadi gitu teh? Kabawa ku sistem nyana balik maka imah ceurik ruhanina nu asli. Sabenerna mah aing aya maca Quran ngalengis. Tanda tangan gereja teh eta di hareupeun Allah engke kumaha pertanggungjawabanana. Duh aing minta dirido-ridokeun ge eta aya tanda tangan. Kapan dirituna teh ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berarti aing teh ta'awun 'alal ismi wal udwan. Engke kumaha di hareupeun Allah? Nyana di kamar mah kieu bae mui mana nu henteu kitu ja kiai kabeh ge maca Quran, maca hadis, maca Quran, maca kitab. Ketika nyana asup ka sistem pemerintahan, ini urusan pemerintah. Udah jangan ikut campur, kamu mah ngaji aja ke sono. Kokobok nyana. Nyawa saya kokobok tas dahar cuci tangan sok dirata bacakeun ayat ieu bacakeun ruhani nu aslina ceurik eta keur carita gereja keur carita miras kuari minuman keras ya diunggal Indomaret Ambalaya periksa di Indomaret coba ge minuman anu make alkohol mulai tina mensen anu sangat sedikit nyana mah kadarna teh di bawah 500 ml mensen naik kuari ka bir bintang naik kuari ka vodka naik deui ka Johnny naik deui ka macem-macem wah aya nu kaambeuna doang geus molotot bae ngambe doang geus molotot enca diinum geus molotot geus mabok tah nu terendah geus Ambalaya vodka terendah mensen rada tinggi vodka nu paling rendah mah malah di Bandung mah dijadikan minuman biasa vodka teh ya minuman biasa masyarakat di Bandung mah geus leuwih ti heula tibatan Jakarta jeung Tangerang naik mensen mah tinggi tah mah tah eta teh geus jadikeun biasa bae meuli di warung ngasupkeun kana jaket kulit tah jaket kulit teh jahat eta kos kitu teh buatan Garut eta kos kitu asup coba di Garut teh bagola kebal di Garut datang ka boga incuran Garut pan nyaho ta jaket kulit anu buatan Garut teh paranti mau mensen di jerona dat dikadiekeun beneran ku mah lain lalagaan emang kiai kena pernah bareng ulah loba omong sia aing pula jadi intel baheula tah tuh di Bandung Garut Tasikmalaya leuwih ti heula
anyar tadi kuari jaket kulit dipakai ku kiai pakai jaket kulit ceramah kiai ondo tenyawan kasasakalana paranti momen sen tadi jero masyaallah karim tuh iya kurang coba-coba ieu Indomaret datangan bisa mah bisa Indomaret tuh ieu salamet Indomaret tuh itu dipindahkeun ka ditu Indomaret itu kurang serang pindah ka Indomaret tuh ieu terus anu nyewakeun Indomaret teh saha Haji Parid nu belah ditu Juned Ki Haji kabeh leuh kumaha coba ieu ieu negara sistem geus rusak ya restoran kuari Starbucks nyawa ngaran teh nyarupa orang Starbucks berame didinya teh horenganan aya kitu naon ngaranna minyak babian baso make babi kemudian kopi babi dan lain sebagainya pan didinya aya label halal pan aya label halal teh atas nama mui baheula kunaon ngahalalkeun eta ka Starbucks kuari barang diperiksa jadi haram eta mui kumaha sih laguanana kurang kecrek teh mui tah coba kumaha ieu bangsa Indonesia ieu ngaraji pan urang geus aya label halalan menang mui urang asup ka dinya ngabaso urang ka dinya ngopi ternyata horenganan geus aya minyak babian di dinya kuari kan selidik diteliti ternyata aya minyak babian aya eta label halal nang mui kumaha puyeng geus daripada urang ngadahar baso di dinya mendingan ngadahar pedak geus ulah kudu ngabaso-baso aman pedak mah geus lah cenah beda rasa atuh kajeun geus paksakeun ku urang ieu baso cek urang padahal pedak ese eta mah masih kene ringan ari eta anu ngajualan bayawak di doyong anu ngajualan orai kepiting di doyong pan terbuka eta mah haram pan eta pan liwat urang kadinya dideuleu tarolah urang mah meureun henteu aya sagut paut di kenegaraan pan mui mah meureun deuleu kadinya kok cicing bae apa pelebadinya tunduh naon ya kumaha tadi doyong buaya bayawak dijual di sate malah aya sate benyawak aya sate kodok aya sate uler deuk kumaha malah muina nu ngomong enak oge nya sia tah mui mending dirantai bae kitu deuk kumaha lompat urang ka bojong ka ditu aya restoran anjing jeung babi ayo nu tanggung jawab saha ieu di sebuah negara nu mayoritas Islam anu urang geus masrakeun mandat sepenuhna ka mui anu diangkat mui teh ku masyarakat kiai tapi geuning nganang lah lulus restoran babi restoran anjing sakumaha di Singapura di Singapura nu kos kitu mah mun di Singapura bener di Amerika mentek teu betah kita di Amerika kos karana itu Indonesia ieu mah ka dieu Ki Haji ka dieu Ki Haji ka dieu Ibu Haji ka dieu Ibu Haji ngaranna ge Romlah ayo kan ngarannya ieu Hajah Nikmat nu ieu Hajah Fadilah nu ieu wah tuh hajah mun teu nyahoun pajar urang Arab ngan irungna bae deplek ngaran Arab tuh kan tuh deuk kumaha ieu teh Indonesia tah oh penjahatna akabirul mujrimin ha ieu teh deuk ngajelakeun eta ulah kaget urang penjahat syariat berarti mui geus puguh pemerintah ieu keur ngajelaskeun horenganan Al-Quran geus ti heula nyaritakeun ulah kaget urang jelas-jelas nas Al-Quran ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha nyana degieun karusakan horenganan tuh kebelah dieuna pondok pesantren disangka ekstrim puguh pondok pesantren ekstrim naon tuh kiaina ge sapiraha teu tamat SD acan ngaji amil ngaji jurumiyah sapilah rian kamu sholat ka masjid pas begitu nyaritakeun ieu haram itu haram wah budak teu beres teh penentang negara sia tah aing nu salah coba atuh siapan sia ge sarua deuk ka kuburan sia ge pan sarua deuk ka modar deuk kumaha ieu horenganna tah deuk kumaha secara nasional urang teh kuari
geus teu percaya ke pemerintah. Naon sebabna? Sebab pemerintah teu berdiri sendiri. Urang teh dijajah baheula, dijajah ku Belanda melalui fisik. Aya jebulna Belanda gelut bisa. Urang beres jeung Belanda mah. Ka dieu sia Walanda tikem jeger. Mun teu nyana nu menang nu eleh kurang we. Tapi kan gelut beres. Ku kabehan buareng usir Belanda balik nyana. Urang rapi. Tapi kuari makan dijajahna ku Amerika melalui sistem politik lain politik asli bangsa Indonesia, politik Amerika, ekonomi lain ekonomi bangsa Indonesia, ekonomi Amerika, budaya lain budaya Indonesia, budaya Amerika. Nah, nyalahkeun bae kuari ka kiai-kiai, Al-Qur'an geus kajelaskeun, bejakeun. Ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimina, penjahatna eta nu berbintang nu berbalok. Kudu kumaha tuh kiai kuari geus kaayaan kitu, tinggal urang menemah ieu. Urang sebagai bangsa Indonesia, cinta bangsa, cinta negara, wajib urang ngarapihan. Geus teu kumaha tuh kuari ieu negara urang dijajah. Nah, bangkit semangat urang kuari. Kudu kumaha tuh? Silakan. Pilih kuali DPR lalu bakal ngerakit syariat. Walaupun negara ada demokrasi, hiji bae atuh poin-poin syariat diayakeun. Siap. Saha engke anu bakal naik jadi DPR? Deuleuh heula ku urang. Barang dideuleuh ieu si Udin. Ieu mah DPR Golkar ieu. Eueuh boro-boro deuk syariat nyana salat ge tilo. Eueuh harapan Golkar mah bangkrut geus teh. Ical bangkrut. Ieu cenah ieu mah DPRI. Coba ka dieu. Waduh. Kamari tas judi. Masa calon DPR judi? Ieu mah judi ge susuganan menang cenah kiai. Jeblon eta. Woi mah PKB ye. Woi partai Gus Dur cenah. Gus Dur geus ngabubarkeun partai PKB. PKB nu aya cak Gus Dur teh itu padahal PPKB-an. Muhaimin itu adalah penentang saya. Boboh PKB sudah dibubarkan. Tidak ada lagi PKB. Eueuh. Geus diakui ku Gus Dur mantep kula mah ta sirana siratu. Ka ditu nanaon ka eta? Malik Pendil. Tuh geus teu beres. PKB tinggal PKB. Wacana pet 3 basa. Kan kieu heuh eta jawabanana heuh. Meureun Demokrat teh hebat. Wah, bobo Demokrat. PKS wah hayang ulah marhaba sia. Usoli ulah marhaba ulah geus. Anak jadah dihalalkeun dan lain sebagainya. Geus teu puguh aturan PKS mah titipan Amerika. Dia atuh deuk kumaha kieu? Atuh aing ge puguh bingung. Deuk kumaha ka aing? Atuh aing ge bingung. Atuh kumaha atuh? Urang nyieun bae partai bingung. Ieu ka Indonesia geus pilihan. Kuari. Nasdem. Eta deui teu kaburu nyukur-nyukur aja. Weyang nyana. Aduh Gusti Allah. Hanura dan lain sebagainya. Nah, kuari mah tuh DPR mangeusu harapan calon presiden bae Kiai siap. Megawati siap untuk jadi presiden setelah diseleksi loba black nu teu dicaritakeun ka urang sehingga teu lulus nyana tidak ada harapan. Sebab kegedean ting kekonde tadi. Beres. Tanya Hashim Muzadi. Begitu Ki Hashim Muzadi ditanya diam 1000 bahasa. Apakah nyana embung jadi presiden? Hayang. Tapi kunaon nyana henteu bersuara? Nyana nyaho. Aing di politik teh geus aya black nah urang teh nyaho. Oh kok bisa kos gitu? Geus tah rahasia. Mun dicaritakeun NU jore teu kudu. Yes, teu harapan. Dahlan Iskan. Nah ieu. Mantep ya. Begitu teh diangsongkeun mobilna ngajegur teh jadi. Engke kumaha masyarakat nu ngajegur. Out. Mahfud MD. Ieu keur dicaritakeun kalangan-kalangan Islam. Anu jang mimpin negara Mahfud MD ayat 3 kesalahan ayat 3 kesalahan keputusan Mahfud MD anu engke kumaha mun nyana jadi presiden naon-naon cenah Kiai woi itu rahasia kula bae nu nyahon
kebepat mata ente mau sapi ka ieu mah atuh kudu nyogok atuh si hayang nyaho mah teu beres ye out Mahfud MD Oma Irama di PKB nyana di jingjing kumaha nyana tetap nyana sibuk lantaran eta gitarna diganti ku senjata kumaha eta lamun engke teu harus gitarna Oma Irama bingung nyana bingung begitu janji jadi senjata jadi geus teu harus sedangkan nyana apa ngabutuhkeun harus tah cak Oma teh udah saya menyerah duluan aja tetap begitu diperiksa kriteriana jauh kekurangan anak harapan tetap orang milih Oma baik dan harapan kajian harapan ge andai katanya nanti jadi presiden ini orang memilih Oma baik kajian kumaha emang kumaha tuh emang geus ka Oma sih sia mah kajian kumaha ge jatuh kaset tambal aya di imah nok saya deh coba ya sok begitu Prabowo sangat bagus Prabowo sangat bagus lain bagusnya sangat cuman aya kekurangan seti oh ya mesti perlu diceritakan tapi tetap harapan aya ngan aya kekurangan Hanura ieu susuganan ieu mantep jasanya putusan anu tindakan anu putusan anu aya satu tindakan anu encan dipertanggungjawabkeun ku nyana kuari keur dimasalahkan keneh satu ketika nyana bertindak seperti itu da kuari keur digodog keneh lamun nyana lulus pertanggungjawaban eta maju nyana lamun nyana henteu bisa pertanggungjawaban eta geus out sarua bae Hanura tinggal Hanura urang teu perlu nyaho kuari sebab di dinya teh aya kitu aya 2 penyeleksian tuh aya nu intern aya nu di negara ai kiai bagian mana aing mah nyeleksi urusan baso ngomong siapa pokoknya mah Jokowi nah kok Jokowi bisa maju bae terus sih kunaon sih Amerika mun dicaritakeun urang dijajah ieu penjajah teh Amerika ku ari urang separo perekonomian urang ambil lain separo malah leuwih ti saparo cokot ku Amerika politik sistem kudu cuk macak Amerika bae ieu kuari nu ieu bagus aya titipan Amerika tak tadina nek Suryani dititipan ku Amerika hanya mohon presiden jangan sebab di Indonesia mah wanita mah kurang laku maka nyana nyokot ieu andek kumaha aju kumaha tuh ieu urang kos kieu nah urang neangan ku di calon presiden kula geus boga semoga engke di akhir-akhir kukula endek dibejakeun aya jelema kuru jasa ngangon kebo bae gaweana ngan jujur palingan ieu kan tapi da sakola udah boga presiden bodong teh out warpa bagi kalangan masyarakat anu hayang agama rada bersinar harapan sama sekali kudu kumaha tuh geus bae urang ngadoakeun atuh berarti teu berjuang ai berjuang kandas deui aju kudu kumaha ka dituna atuh ieu mah hese lain lalagaan hese paingan cak nu ngarti 20 tahun Indonesia dibenahi tetap tidak akan selesai urang rek milu aut-autan ieu lantaran ieu warengan ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha geus jadi penjahat kuari ya Allah ya Rabb kuari polisi keur ditembakan bae bingung polisi ya kuari tipe-ting geus mung keluyuran besi katembak ya kana geus anu ngamankeun ti negara polisi teh diciptakan untuk pengamanan dalam negeri ketika perang ABRI ya kuari polisi lagi geus bingung lantaran dor di anu bingung polisi malah kuari geus berduyun-duyun datang ke komandanna naon ieu maksudnya saya mah jangan jadi polisi jadi hansip aja turun atuh darjat tidak kumaha di Indonesia bari can kayawan sa pelakuna ieu bingung ketika tembak teh pelorna kanyahoan pistolna dibalangkeun kanyahoan pistol rakita bingung
kabeh pistol-pistol araraya asal tas tembak dibalangkeun pistolna. Aju aya CCTV aya kajauhan deui, tapi teu pernah beunang. Ieu kumaha lalakonna ieu di Indonesia. Aya coba lamun polisi geus was-was nya. Ditita ka deui polisi embung aya penting-penting itu wah. Atuh aman polisi. Bisa polisi kudu main tam-tam buku, babarengan tam buku. Budak kuari teh nyaho tam buku. Teh nyahoeun budak kuari mah. Tah ieu deuk kumaha coba ge. Nah, urang mah keur nyaritakeun horenganan ulah kaget. Di zaman Kangjeng Nabi pembesarna, di zaman kadieu ge terus bikulli qaryatin akabir mujrim pembesarna bae tetep sesuai jeung sekupna desa. Ieu anu ngaluhurkeun agama, ieu anu nentang agama, kecamatan, ieu nu ngamajukeun agama, ieu nu nentang agama. Terus bae kabupaten, ieu nu ngamajukeun agama, ieu nu nentang agama. Selalu kitu bae. Ngan dijelaskeun orang pembesar-pembesar negara tetep. Pembesar-pembesar daerah, pembesar-pembesar kitu kota. Tak eta nu bakal nentangna teh sebab nu kuari. Cak kumaha tadi asup ka kamar mah ceurik, tapi ketika nyana asup ka sistem horenganan aya tugas. Tembak, asup ka kamar ceurik nya aing kos kieu teh mantak eureun jadi pejabat loba nu ceurik di hareupeun kiai. Bagaimana tobatnya ya Kiai waktu saya menjabat ini dosa saya. Coba. Berarti kan sadar. Nailah horenganan sadar urang teh geus ku sabab sadar kitu biasa bae urang mah sampaikeun bae ka belah dieuna atuh urang dula deuleu heula. Lantaran negara orang keur kieu kabehan kurang salametkeun diri orang sampaikeun kaayaanana sekedar nyampaikeun. Oh masalah nyampaikeun mah lantaran teu gerak anu dideleuge ku pemerintahan Amerika gerak. Aya satungtung can gerak bawa masalah sapira nyampaikeun. Tah masalah rojeng ilmu ngaranna aya ilmu macan gerak bawa masalah. Ilmu mah urang ilmu mah unggal poe ge bisa tapi praktek mah kan teu. Kuari kieu. Cerita ilmu ya mah mantak aman-aman ge. Cak kiai teh dulur kudu sabar urang teh lamun menang nikmat kudu syukuran. Namun urang menang balai kudu sabar macalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah eta teh urang lamun menang balai sedengkeun hirup moal kaluar tina balai jeung nikmat. Ketika urang katarajangan balai urang kudu sabar. Ketika urang menang nikmat urang kudu syukuran. Keur ngaji timiti budak datang ka kolot. Bener. Bubar pengajian. Urang keluar sendal leungit. Sial. Cikene can garing-garing acan kiai nyana unggut-unggutan. Pada eta sendal leungit ngaranna balai. Kunaon atuh sial goblok ieu saha maling sendal aing ai tadi ngaranna ilmu mah ilmu ngan can praktek. Atuh eta kos kitu bae. Kuduna kumaha? Maji emang kunaon ku tukang kote teh neangan sendalnya. Tuh ayeuna naon. Leungit sendalnya. Henteu da naon. Kuduna kitu. Mun geus dipaksa-paksa amat Pak. Bakona ke Mang Haji leungit sendalnya. Ieu bae sendal kula ye. Sendal ieu pake ye. Ke lamun Mang Haji aya, engke ku kula dicokot jang kula. Aya sendal Mang Haji naon? Sendal Mang Haji mah menang meuli 400.000 kulit aya tah. Ieu mah sendal cepit sebelah lain. Sia mah aya dae kos kitu. Tuh ketika ilmu mah ditampung ku urang, praktek lancar. Atuh sarua bae jeung teu boga ilmu. Nu mantak dina Johar Maknun atuh kajahilin sarua bae. Alim anu teu ngamalkeun kana ilmu atuh kajahilin, kos bodoh bae. Ilmu tinggal ilmu. Kiai mah kiai. Ilmu patumuin aya di nyana, Johar Maknun aya di nyana, mantek aya di nyana. Tapi ketika ber bae teu waro atuh lain kiai. Ilmu mah aya di nyana. Tah urang can praktek mantak ilmu aya. Amerika neuleukeun bae, sampaikeun, silakan bae, tapi asal ulah gerak. Sakitu pada prinsip urang supaya nyaho Al-Qur'an geus ngajelaskeun horeng tiap negara ku Allah dijadikan akabirul mujrimin, penentang penjahat kelas kakap. Nah ulah neangan nu hararese eta nu aya orengan. Masyaallah wa ma yamkuruna illa bi anfusihim.
wallahu alam bimuradih tenyen makar manehanan tenyen karusakan tenyen tipu daya kecuali makar jang dirina tipu daya jang dirina lantaran engke akibat pagaweana babalikanyana gerak pae gerak makarnyana bakal babalikanyana boro geus pae di dunia na keneh babalikanyana tok gerage bakal babalik dek aja komong ke di akhirat nama wa mah aya suruna bari manehanana teu sadar henteu lemah teu nyahoeun bahwa eta bakal babalik ka dirina nu geus pararaeh coba nya namun teu ngajerit di jero kuburanana teh marukan kumaha tah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin sadar melalui satu ayat oh jahe tinggal hati-hati bae geus ka hareup dakwah mah dakwah bae amar ma'ruf bae ayo bae sakuat tenaga urang tapi memang kos kieu kaayaanana jak penjahatna eta keneh rakyat setuju aya gereja tapi nyana sebagai penjahat syariat rakyat teu setuju aya miras tapi nyana ngamankeun miras rakyat setuju ayana kitu naon ngaranna persinahan setuju ayana hotel dibuat seperti eta rakyat setuju tapi nyana ngijinan teu kumaha bertentangan ieu sebenarnya di Indonesia tanu mantak baheula diayakeun mui ge supaya ulah pertentangan pecahkeun lah di mui memeh ayana naon mui lah anu nyaring tapi mui geus tos kae nantak kiai hebat elmuna jadi bae mui tek ceuli datang ka didengekeun elmuna bae naon hatenya na geus bertentangan mantak kiai jadi mui atuh geus wassalam warahmatullahi wabarakatuh selesai jadi kiai geus intaha wis tutup apakah kiaiana kijaen beres sebabnya anak-anak geus bertentangan di emang kumaha kitu tuh nya ialah wa ma yamkuruna illa bi anfusihim henteu nyieun makarnya na kecuali jang dirina wa ma yasyurun barinya na henteu nyahoeun nah itulah Al-Qur'an ngajelaskeun tinggal urang ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala urang sebagai bangsa Indonesia warga Indonesia cinta Indonesia mudah-mudahan pamarentahna dibere jalalujur dibere araradil dibere benta mata hatena kitu keneh muina sebagai filter supaya bararenta kitu keneh urang sebagai rakyat anu mencintai bangsa jeung negara supaya mudah-mudahan bararenta urang kabehan sehingga urang hirup di Indonesia ieu ngeunaheun sakumaha tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Qur'an hadis jeung kalam-kalam ulama andai kata negarana tetap demokrasi atuh cobalah demokrasi nu rapi ulah kadenge ti sisi ti gigir aya demokrasi anu sabenerna teu demokrasi tinggal dibenahi bae lah coba ku urang sakedeung deui urang bakal calon presiden pesta kitu bangsa jeung nagara ieu urang bakalna ulah salah milih silakan lacena kiai kula mah deuk nanya bae ka kiai engke nanya ka kula ngan tetep kudu make duit bae nanya ka kula mah mahal antara neta politiknya wah ieu kudu bener emang kudu bener geus pokona teu mau duit lah nanya sia ka aing teu bareres Masya Allah jadi urang jahotak wariba setelah urang maca ayat di Al-Qur'anul Karim numantak dijelaskan di dieu ku sebagian mufassir wa hadhil ayat tusawwiru halal mufsidin ieu ayat ngagambarkeun tingkah nu ngarusak fi kulli makanin wa kulli zamanin tiap tempat, tiap daerah, tiap negara jeung sepanjang masa kitu bae kajeng kuku bae. Masya Allah. Harapanana walaital ladzina yusiduna fil ardi yudrikuna hayang teuing. Jelema-jelema nu ngarusak sebagai pembesar-pembesar negara atawa jawara-jawara anu nentang kafirin di luar agama nyana bisa ningali kana ayat ieu
sehingga mun kafir bisa asup Islam, mun muslim bisa ngabebener keislamanana, mun teu jujur bisa lempeng jadi jujur lantaran urang kabehan bakal maut menghadap Sang Maha Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kusifal ghita min absarin nas wa basairihim la ra'a ma yujrimu hiyalan nas. Lamun dibukakeun hijab jelema mata hate dipencerongkeun niscaya bakal neuleuk ka setiap jelema anu nentang ka agama ngareka-reka kahirupan manusia. Penentang eta selalu mereka rekayasa di politik supaya kaambe berbau Islam direkayasa, ekonomi supaya berbau direkayasa. Mun dibukakeun hijab bakal neuleuh urang kana hal-hal anu karitu, jeung setelah urang neuleuh bakal benci ngan ujung-ujungna heueuh deui iwal tingna doa ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran mata ieu mah nyana neuleuh walakin ta'mal absar, tetapi nu buta mah mata hate. Urang neuleuh pemerintah bareun tak mata, neuleuh jawara bareun tak mata, neuleuh kafir bareun tak mata. Tapi kunaon sih teu akur jeung Al-Qur'an, mata hatena nu tertutup. Mantap, alhamdulillahirabbil alamin. Urang kuari masih keneh bisa ngaji, ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'anul Karim sehingga urang bisa nyaho kana naon nu pernah dicaritakeun ku Gusti Allah, terus ayat ieu sampaikeun ka kiamat, jeung mudah-mudahan urang kasorot ku ayat ieu sehingga urang bisa merenah hirup urang sesuai dina aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza ja'atuhum wallahu a'lam. أدم الصلاة على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
الخلق كلهم